Ya. Jadi membaca teks nyetak bentar sesuai dengan Gusti. Nah, cenah Al-Qur'an kalau pakai ilmu tadi kata wartalna. Nyata Al-Qur'an lulusur nanti kalau pakai ilmu tadi. Mana bukan mana Anda ya ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca heula maca. Geus maca benar, geus leres. Kakara itu tadi diajar nyata harto baca heula leres. Anu bacaan lawan leres cokulaan lamun kuha atawa syah usul atakuta. Eta teh tentangna maruna lahan jadi bukanna kade maca oge aya anu mata ngaharom anu harom aya lahan jadi eta teh bila mana eta barobah ka dina harapna atawa dina hurufna dina harap atawa dina harakatna beda we ka dina bakal beda maknana nyata maksudna apa beda hukumna nyata haram itu mana selaras masalah kalau mungkin orang contoh nyimpen kana rukun salat anu pokok nyata kosong di katanya macam Fatihah anu ngaruh ibu cenah apa tentang cara baca Fatihah teh sakumaha dirinya teh cek ulama nyata aya anu dijieun 4 kali di lire aya anu dijieun 3 kali lire aya anu dijieun 2 kali lire pan kieu eta cek ulama ahli tajwid apa urang mah santantu urang mah sapertos kitu kadang-kadang urang mah nyata bukan hadis Rasul nyata qara'a ayatun ayat mata teh bila mana ayat ini jadi saya kan baik gitu oke ngan lamun urang mah sapanginannya nyata karena sapertos dina Fatihah wae macam apa ayat sapertosna anu sapertos saya ayat wasmul kuli ayat wasmul bagi ayat wasmul ayat qatul kuli ayat wasmul badi ayat wasmul kuli itu eta teh kenapa cara kan urang macam Fatihah sama terangnya bukan dibuat wasmul badi kadang-kadang jadinya dina Fatihah wae nya ari wasmul quli apa ibu ngerti teh diwasodkeun sadaya contoh urang contohkeun tong Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh, Gusti, aduh, hitung-hitung ini mau diajak serba dulu ya. Sholat menjadi sekian. Ya, kita eta wasrul kuli. Siapa jajar wasrul kuli pame? Insya Allah parahnya cita-cita. Cek sebagian orang lupa sang cita-cita bakal ngaji-ngaji